sareng alina kalian bawa pilih kirang tata titi duduga panata cerobok tapi tidak kasopanan mugi ngahapun tidak kakirangan pada saling malu yang akan raih atuh semangat kaping tigana Gusti upu dening ati kaula keresati malang gandos kang punapa mujang hingga kapuluh tanaga pikiran narapati daya wangelan siang kalian nungina ngantos bintang tipi dawuh pangandika pangersak upu dening ati kaula syukur banget kubayangan tuh apa deh omanga ngantos Senopati raksa coba kaharep awak maneh juga kaharep adi agak juga Pinodam Gusti Gulan sanaos disip abdi pun gorda reksa teka kandun bade nyangakeun semua pangabakti hunyu Gusti Gulan mugi katampi kalayan kabingahan ku pangersa pupu dening ati kaula ditarima semua pangabakti awak maneh jaga kandun gagu jemati kepada nyangakeun sama pangabak terus diterima ku kaula hatur terima kasih sumuhun atuh nyusumangah kaping kalina di eta Gusti Gulan malum ciri sabumi cara sadesa nyawada tutung biritna sacarana mobil ayalah nuka Bandung tadi kampung ahlak ramah nuka bawa di desa mugi ngahapun pilih ayalah kulambah anu kirang sapagodo sareng manah paduka pupu dening ati mugi jemar ngahapun pada saling malum jeung akang lain kalakala laguan daya kasopanan sia itu pireun saha sumuhun pohon rasa jeung ngobrol sareng kabogo lagu naon lagu zaman ayeuna geuning buka dikit jos nu kitu teh geuningan oplosan teh awu cikidang cikole pojong loa atuh nyusumangah kaping tigana aya pikir saeunaon ieu Gusti Gulan salawasna abdi siang kalayan wengi ngantos tina pidawu pangarsa bujeng hingga kapunut tanaga pikiran larapati daya wagelan tos diwakafkeun subuh-subuh tos cinukduk di Cibaduyut abdi teh bari milihan sapatu kalarasan anu kapilihna teh kenca unggul da suku uing mah gede sabeula tuman nu sabeula deui manengkep kenang mangga atuh geura sayurkeun ka disim abdi saurkeun kitu da eta sayurkeun kaduhung mawa wiwiri aing parantos hanaang abdi teh dalami teh dipiwarang ku pangarsa teh ngantos siang kalayan wengi salmi-salmi kujeng hingga kapulutan naga pikiran narapati daya wagelan adi akang patilan senopati anu payus tipi anggul ku akang rai pateh
hari saperkara kula dengerin rasa pangestu kadua nanti eta urang pada saling malu dina masalah kesalahan pribadi gede syukur baca kumayangan dina waktu ayeuna awak mana disaul lain dina waktu sok sanajan dionang lain dina mangsa tapi angin kesana riman parentah di diri kula rai mangga kantos kula jadi raja dipuja para pangagung dipuja para raja menteri isi kolot kes budak kera dengan bisa digolongkan karena jabarat banghar burung nantung siang lembar harta panang masih terbelian ayah gunungna harta banak kaulah muli juru bro di pantau karaya di tengah hibalil cintai sobat duit mati tapi paling genetik itu kabang haram tematak jadi suka makanan jiwa batin tulang tetap kayak kurang cek peribasana gunung tanpa tutugan sagara tanpa ketemu maksan pateh sok sanajan sudah gargerak Tuhan tetap selamasna teu maneh kurang wae teu wareg urusan dunya saban waktu milari usahana nu dipucuk wanita saban waktu buka kitab sing asal main keneh ilmu pun deui diri akan tebina teh jauh di model kitu anu pas dunya eta ujian manusia lamun kekendemes kena urusan dunya nganunghar di perbudak urusan dunya kakurang eueul deui kakeung teu bisa dipangpalerekeun perkawis naon sakumaha geus katingali kanyahoan ku awak maneh yen akang teh hiji raja berat beunghar anu acan boga pamajikan acan boga beben anu salawasna cicing di kenengeun akang anu pas pikir desasa dirasa-rasa beuki karasa asyik dunungan uing beger kurang dukung ku sadarea pokona mah lamun aya panajagan jadi cak-cak bodas dibobok ku aing dirocong harus panocok eta pisan anu diarep-arep di saban waktu ka waktu kaula ge sami we salaku patih nagara teu aya ibu nagara teu aya istilahna permewari negara teu aya tempat panyeruuhan benten sareng papegat ari kaum istri mah lanung kanungan lain aisan paduka di mana-mana sekalian latihan pan ari boga pamajikan mah nya pangliwatkeun karena yaga oh euy moal mih wae meureunna di paraban kumaha atoh maneh ih kalintang we atuh pinggan
asa lunturan madu karena gerakan penyen bodas kasaha sareng kabangsa naon anu dikik pika palai ku salira teh anu dipika cinta ku salira teh nah parantos aya istrina kana pita acan calona parantos aya kana pita acan moal teu jauh ti Dewi Persik geura atawa ka Julia Perez ulah sote ka Luna Maya ka Bogo Uing eta mah ka bangsa naon kitu iya keur maeukeur kaula teh diancikan merasa sirka istri bawaning ngajati endah bawaning ti kudrat bucut tayang aneh luar biasa kawat teh kataji ku bangsa jin teu hayang teu kapita ku bangsa siluman oge teu nawa oge bangsa kabutan ulah teu bogoh ka bangsa gonor balai ka bangsa naon barang jeung peuting anu matak cendeung deuleun kula katari kabariahi kapentang asmara ku hiji wanu jati golongan bangsa manusia anu geulis sawanti-wanti eta kabina-bina nu cintaya nu nuruban jeung kula katari ku golongan bangsa manusia ku kamuliaan kana bangsa manusia apa henteu maneh naon ari mulyana manusia ruka mulyana bangsa manusia disampurnakeun budi pamili akarasa jeung perasaan anu tanggung alih anu baik diunggulkeun anak nu kagungan iman jeung takwa beunangna ku manusia oge aturan pangeran wahyu anu diwahyukeun beunangna ku manusia manusia anu sanggup ngabuktikeun nemongkeun kakawasan jeung keagungan pangeran paribasana sanajan jurigi sakti setan kumawasa atawa setan mandraguna sakedapan boten ngawangsum marganipun peteng penggalih nyaur salebeting kolbu nganti ka salebeting wardaya sanjing kedah nikah ka bangsa manusia margi sanes bagian sanes golongan jin sareng manusia benten alam ayat 7 lapis anu misahkeun antawis bagian hak sareng kewajiban jin tepihna lir ibarat taneuh sareng langit upami dibandingkeun sareng hak kewajiban salaku manusia anu dimuliakeun bahaya di mana-mana ngalangar aturan pangeran di mana-mana ngalangar wates wangen tunggu kehancuran jadi gugu geus apal kana adat jadi dunia paling terasa pendunungan malamun nitah terus jadi gugu dupok torolong balik jeung tara balik barang gawenan itu dah kedua anak kakesel jeung kalemahan jadi dunungan teh di mana-mana nempo mobil anu pinu kuboro sok amekeun dunungan waduh kumaha rai nyangakeun eta
bobot pangayun ti mantarajut ngan saya nama sangeman wae margi ngingis ku bisi rempan ku kaayaan keun bae kumaha engke balitunganan nama lah dari makana akibatnya mah kumaha engke nya we kitu mangga gitu kayak itu mah geus tepi ke lemur manusia mah deuk kawat terbum atuh adon ngojay waduh kunaon wah panen jika nu teu sanggup salamet teh sanggup ditek-tek sabeheung sia atuh aing goblok sia sanggup apa teh tadi kaula parantosnya ngeman ujung hingga kapunutan naga pikiran larapati daya wagelan iraha kaulah kena lumampah kana mur manusia saha jenengan eta istri ngaranna Dewi Larasari anakna bapak tokoh di Jamanti kawanku kunagara Wirata didinya ada kampung dusun yang disebut Kampung Tegal Arum Kampung Tegal Arum desa kenal Gorowong didinya padumukanna bapak tokoh di Jamantri kagungan putra sareng putri-putri nagelis kawanti-wanti endah kapina pina lucu tayang nuruban malah eta awewe jadi kembang desa anu tangguh lalaki kapengpeongan nempok lamun seug nempok kagelisan eta Dewi Larasari bujeng hinga anu boga salaki aki-aki oge teh kerepengan nempok Larasari komo jelema bujangan ieu jigera ini raga rumah pajung geura rumah ku ayeuna keneh bisi kabur dilamar atawa dikawin kuliah bahwa sacukupna balatam tamahan kokuta anu geus sayogi kaitung para tentara anu geus jadi ahli nyepeng senjata dina masalah perangan irit awak bade sakeun miring salam salumat diri katiga sekantun pinara habit paduga jadi lumampah jadi mudah-mudahan baik kabonol ku kaula tiasa kapantun ieu Dewi Larasari bonus geus nungguan awak maneh Mama sacukupna tentara anu geus kahitung ahli mangga mudah-mudahan selamat anu ngandung selamat anu dikandung wayana pimpin balad hangkok puta sumuhun mangga geus gulan cing persanten ka desa abdi pilih aya untuk kieu di jalan sawios abdi nu pangharepna pilih aya nu ngaguna sikap paehan abdi gusti gulan syukur kula percaya bisi bapana ngabak bisi bapana ngahalangan paehan gusti gulan namun sate acana abdi naon mios ka nagara manusia teh abdi bade nyuhungkeun widi we ka salira bade nepangan heula pun bojo guci gulan sumuhun terus 2 mingon pun bojo teh dilongok-longok bade wawartos sareng deui pun bojo ayeuna teh nuju Malawija pepelakan melak bawang melak kacang panjang melak rejet, melak cengeng, melak cabai keriting,
melak burkol melak melak semangka ayeuna teh parantos hampir 2 sasi teu aya hujan Gusti kula sumuhun kagaringan kaharadoan abdi teh bade wangsul teh bade mantosan pun bojo mantosan nyebor Gusti kula nyebor palawija sumuhun nyebor palawija siapa di nyebor palawija ya sekalian we nyebor pamajikan lamun pamajikanana eueuh lamun pamajikanna eueuh kapaksa meuli hembodi bisi huri kapan bitis lamun eueuh hembodi balik deui we saja permios kalayan mudah-mudahan singka bantun eta anu geulis laera sari irit gelis laera sari di pojok akar mudah-mudahan sifati cing bisa ngajingjing anu gelis ka dieu disanyogikeun sagala rupa ku akan raja barat menghar harta kakayaan akan geus teu ka itu oh geura anu gelis asa nu gelis kersa ditikah Lepas